orang sakedeng di bagian ujian deh. Daripada naik lain mending ngapalkeun sakedeng lah. Aing ngajaran lah ngapalkeun. Pangandaran terletak di garis titik-titik. Anjing teh garis naonnya? Garis lampu merah gitu. Dua, cara hayang menangkeun awewe anu geulis kudu kumaha? Aduh, can pernah nembak awewe nage. Rek nanyakeun we lah ka Google, mumpung loba paketnya. Oke Google, kumaha cara menangkeun awewe anu geulis? Cara menangkan awewe anu gelis kudu manehna kudu ulah dekil kitu. Itu nomor 3. Makanan apa yang membuat perut sakit? Oke Google, dahareun naon nu mantak beuteung nyeri? Yaitu besi, plekban, rantai dan gear. Kita ingin punya kulit putih harus pakai apa? Oke Google, lamun orang hayang boga kulit bodas kudu make naon? Make acid tarigu jeng apu, tambah uyah, pecin. Jadi putihnya jawabanana. Nuhun Google. Sama-sama budak butut. Apabila masakan kita kurang garam harus pakai apa? Oke Google, lamun masakan kurang uyah kudu make naon? Pakai leho 2 sendok makan. Make leho. Apabila kita mau pintar kita harus apa? Oke Google, lamun urang hayang pintar urang kudu kumaha? Lamun maneh hayang pinter kudu niron, ulah ngapalkeun durut bukuna terus inum. Jadi urang kudu niron. Arek isuk malah abeh pinter urang kudu niron ka Nah, ayeuna mah urang bakal punten 100 soalnya guru urang Google. Yes.